Keluh kesah jantan petani dulur. Tuh tinggal tuh kekeringan dulur. Tak aya itu tak aya aliran cai saat gitu tahnya kekeringan gitu. Tuh jantan tak aya caian. Keluh kesah jadi tukang tani nu inti nama meureunannya anu utama nama kedah aya cai meureun nyawah teh, sedangkeun ieu saat dulur tuh dimulai ieu deui kali teh pesawahan hungkul nya kendalana teu araya caian gitu nya kaburu halodo dulur. Tuh ieu dugi ka dikoredan kieu tah. Nah ieu mah sebagian ieu dikored teh tah. Ieu tuh dulurnya saudaraku sadayana tuh sebagian aya kitu tah caina cuman teu saaliran soalna sawah ieu mah nyandak caina di palihan kidul, solokan palih kidul sareng kulon. Di antara kedua solokan eta teh jadi teu aya caian. Janten kasaatan dulurnya duh kumaha gitu tahnya. Tah janten teu janten masalah sakuduna mah kitu nya. Model harga beras mahal tinggi ngelonjak soalnya prosesnya lami gitu jantan petani teh hoyong gaduh pare anu saya teh kadang kala kendalana ku caina saat kadang kala kena ku hama gitunya pokoknya mah seueur tantangan sareng rintangan gitu pokoknya mah dulunya tong hilap bersyukur tong hilap tapakur saudaraku nya nikmat umur wajib disyukuri bukan disesali. Yuk mari dulur.